sakumaha hebatna buntang batin hirup urang jalan dunia di akhir mah muka dua tempat antara surga jeung neraka. Urang can apal urang rek ka surga atawa neraka can apal. Nah, memang teu kudu riweuh nguruskeun urang rek ka surga atawa ka neraka. Nu penting prosesna urang hirup di alam dunia ayeuna nangtukeun ka surga atawa ka neraka hirup urang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Neraskeun hanca nu kamari bahwa di padang mahsyar jalma teh digolongkeun 12 golongan, 12 barisan. Samemeh nepi kana tujuan anu akhir. Sabab tujuan akhir kahirupan teh mung dua, nyata antara surga jeung neraka. Makana kahirupan urang sakumaha hebatna buntang batin hirup urang jalan dunia di akhir mah muka dua tempat antara surga jeung neraka. Urang can apal urang rek ka surga atawa neraka can apal. Nah, memang teu kudu riweuh nguruskeun urang rek ka surga atawa ka neraka. Nu penting prosesna urang hirup di alam dunia ayeuna nangtukeun ka surga atawa ka neraka hirup urang teh kitu. Karena di pada 12 golongan teh bahas duanya. Nu kahiji anu teu aya panangan, teu aya sampean nya kawas bonteng. Nu kumaha kitu teh? Anu sok nganyurikeun ka tatangga. Nomor kadua anu bentukna kawas pig. Was begu. Nyata jalma anu gampang karena sholat. Asalisu ari nomor katiluna, golongan katilu, barisan katilu. Yusaruna min kuburihim, dikumpulkeun digiring di kuburanna teh. Wa butunuhum mislul jibal, beuteungna teh sagede gunung. Kabayang nya. Teu ku akal jelema sana beuteung sagede gunung. Teu tong ku akal gimana padang mahsyar teh teu ku akal. Padang mahsyar rata cenah. Terus matahari di luhur, teu ku akal kitu ge. Matahari 7. Aya handapna kaos perak. Jelema sekian miliar kumpul ke tataranjang kabeh teu ku akal. Jalma di sabarisa eta mah beuteungna sagede-gede gunung. Mamluatun minal hayati wal aqarib, anu eta beuteung dipinuhan ku orai sareng bayongbong babakaur kalajengking naon anu kelabang kaki seni buning seserudan gitu lah orai bayongbong gitu pinuna beuteungna bari eta bayongbong teh kamis di lebigal sagede kuda palingan sagede gunung beuteungna da bayongbong sagede kuda nyurut jadi beuteung teh nyurutan kabayang jadi nya di luar badan oge bayongbong nyurut beg-begna saminggu eta. Racunna kana badan. Komo lamun jelema beuteung. Nu kumaha atuh kitu-kitu teh jelema teh payuna di lemuna di bin kibari rahman. Aya pengumuman tiara arah pangeran haula illadzina yamnauna zakat. Jalma-jalma nu kieu teh jalma-jalma anu tarawayan zakat. Jadi hak batur, hak fakir miskin dikawasa kumanehna teu dikaluarkeun, maka bakal diasup kana beuteungna dalam bentuk kitu tah. Lain zakat fitrah mah teh sabaraha. Kabeh rata-rata zakat fitrah mah tara tinggaleuan, teu boga ge maksakeun. Tapi nu parah mah ya kana mah zakat harta. Padahal mah panenna teh kudu di zakatan. Ahdanya ada panenna keur pusau ayeuna mah. Panenna teu hasil ayeuna mah. Biasana meunang 40 karung, jangan 20 karung. Jaba karung leutik deui.
Ngan setengahna nyaah kalau zakatna padahal wajib zakat dari keluarga zakatna teh dan nyaah teh makana eta nu kitu harta nu teu dikaluarkeun teh teu barokah keur di duniana mata ngaruksak kana harta nu aya keur di akhiratna hukuman kaos kitu. Lamun misalkan harta urang teh aya 1 ton. Kudu kaluarkeun zakat teh kumaha? Sakintal 10%. Sementara teu dikaluarkeun nyaah. Teu dikaluarkeun nyaah. Tah nu sakintal eta kalah ngaruksak kalau 8 kintalna. Kalah kotor sadayana riba sadayana. Kalau urang boga adonan sayur atau adonan arekan nyieun naon sorabi bisa kata mah nyeun wingka. Terus aya tai cak-cak murag, tai beurit murag. Kurang diantep wae. Leles tai beurit hancur. Nah hiji jeung adon kabeh bacin hancur kabeh eta adonan. Tapi lamun begitu tai beurit murag, geura disiuk, dipiceun, sesana tetep aman. Tah harta urang kitu. Lamun ayeuna 1 ton panen, teras ayeuna dibikeun jangheup catuna sakintal, terus jangheup jakana sakintal, harta urang nu bersih 8 kintal. Tapi lamun ayeuna si Jakarta teu dikaluarkeun, terus ayeuna komot satuna dikurangan hak batur deui, maka sesana nu 8 kintal eta kacampuran ku harta anu lain hak urang berarti kotor sadayana. Moal barokah di dahar we kumaha teh. Eta keur di dunia, di akhirat tahu kumaha kaos kitu beuteuna melenung gede jerona aya oray, aya boyong-boyong babakaun kalajengking sagede-gede kuda. Naudzubillah min dzalik. Ulah sieun ngarasa kurang lamun harta urang di jakatan. Sieun. Moal kurang justru bakal barokah. Sabaraha harta wajib di jakatan kawan teh? Terus jelaskeun. Saya saum jelas ke harta wajib zakat soalnya hilap kene. Masya Allah. Hilap deui mun nya. Hiji ingon-ingon. Binatang ternak. Naon we ternak teh? Onta, sapi, domba, entos. Muni kumaha disebutkeun ka sapi gitu. Lamun ayeuna boga ternak ayam 10 kandang, sakandang 4 ribuan. Sabaraha wajib zakatna? Sok. Ayam teh 10 kandang, sakandangna 4 ribuan. Jadi 40. 40 ribu sabaraha kalau zakatna? Sabaraha cing? Hayam mah teu wajib di zakatan. Sateuing. Nya hayam mah teu wajib zakatan. Wajib so teh engke tina usahana. Tina dagangna, eta wajib zakatan mah harta barang dagangan. Emas perak, ingon-ingon, barang dagangan eta wajib dikaluarkeun zakatna. Panen, pepelakan wajib kaluarkeun zakatna. Kade urang mah da rata-rata tina tatanen, tina tani ulah ngarasanya ulah ngarasa bising teu mahi insyaallah tina di zakatan mah bakal barokah di dahar lagi. Justru jalma nu teu zakat hiji harta sesana kotor sadayana. Kadua ngaruksak ka tatangga bakal kasalembur. Lamun aya hiji kaya waktu panen, pare teh hapa ieu hapa, itu hapa, loba hapa teu hasil panenna mungkin saurang teu zakatna tah. Ngaruksak ka sakabeh. Atawa ku beurit. Lain urang we kabeh ku beurit, tata ku beurit. Mungkin aya tatangga urang anu teu zakat. Nepi ka urang kabayaran. Tapi kieu bisa urang teh, nyana kapan uing mah zakatnya padahal panen teh ayo kena ku beurit atuh. Aning zakat mah bakal ngahalangan kana balai. Mungkin tatangga urang teu zakatna urang kabayaran apa. Da salembur ieu mah saeutik tatangga lembur oge, mungkin tiap lembur hiji-hiji anu teu zakatna. Gitu. Sabab jalma anu teu zakat, teu dikaluarkeun zakatna, ku Allah dicalak langsung tah lewat pasukanna. Lamun pasukan Allah keong, beurit, hama pasukan Allah eta teh. Dicalak langsung dina hate kana kitu.
Tak hati-hati kade. Kang da abi mah cenah ayeuna mun dihitung mah sakali panen teh moal kali sob. Namun 2 kali panen mah kalau 3 kali mah aya, mending tiap kali panen ngaluarkeun. Bising kae lah satahuneun pas da panen kadua mending kena tiap kali panen teu haokeun teuing cenah. Tiap panen kaluarkeun, tiap panen kalau kitu bae. Ya, kelihatan zakat gitu. Nah, eta golongan katilu jalma nu digiringkeun ka di padang masa teh beuteungna belendung pilu ku orai pilu ku bayong-bong sagede-gede kuda eta nya jalma tara zakat. Mudah-mudahan urang mah sing kagolongkeun jalma walaupun teu beunghar tapi getol zakat. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.